أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Urang ngadeketan Kangjeng Nabi bakal deket jeung Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintakeun ka kaula, Allah bakal cinta ka maneh. Ai hayang cinta ka Allah maca sholawat tirok boloon. Da kumaha cintaeunana Allah? Kunaon si haju ka aing maca ka Allah tuh Rasul aing pan sia nyaho salat ti Rasul aing. Pan sia nyaho haji ti Rasul aing atuh ka Rasul aing bae sia mun tayang maksudna wasilahan. Lobakeun maca sholawat. Qul bejakeun in kuntum tuhibbunallah mun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuturkeun kaula engke ge bakal dipake ka cinta. Cintakeun ka Kangjeng Nabi, lobakeun maca sholawat, Allah bakal cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Tah, ieulah khorik. Moal jadi khorikun lil adab lamun urangna teu ngakhorik sorangan. Nah, penting saha sih nu teu tunduh atuh penting jak kabeh ge tara runduh. Lantaran emang get secara syariat mah penting teh jang sare tapepan kabeh ge. Jadi jelaskeun kapan dina Al-Qur'an ge penting teh jang sare teh. Reup kurang sare bersyariat oh masalah. Asal sesuai. Tetapi kapan urang mah hayang deukeut jeung Gusti Allah tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ku urang teh adi teu usap ieu teh anggal-anggal aing lain teh cinta jeung teresep ka sia ngahaja sia teh nang meuli jang aing kasur aing teh lain terindu ka sia tapi rindu aing ka sia mantak dibeli ge ieu teh jang sare simbut atuh sia teh beuh lain lalagaan ku aing ngahaja nang meuli tapi naon hartina lamun nuturkeun sia bae mah nafsu aing teh hayang ka sia tapi aing leuwih cinta ka Gusti Allah jadi isuk pagetoge aing bakal ngagoler di beuteung kuburan lamun aing ngagugulung sia bae pan aing rugi tatajafa junubuh merenggang awakna ngajauhan anggal jeung kasur hampura anggal anil madaji aduna rabbahum salat nyana ka Allah khaufan sieun cerik nyana tengah peuting wa tama'a boga harepan hayang rahmat Gusti Allah ditinggalkeun bae tempat sare teh geus we nyana mah sajadah nu geus sataun teu disusuh-susuh teh geus pohara deui ambeuna ge geus lain lalagaan teh bapana bentek Allahu akbar. Cak setan teh cak setan hawa bari numpakan setan numpakan hawa kiai atuna naonan pan di kamar teh aya anggal sakitu hipuna kasur pamajikan ngongkong gerage-gerage deuleu ngongkong nya kunaon haju ieu nyempil di dieu mun hareudang-heudang mun tiris-tiris nanaonan lah jabatur eueun nu neuleuh ieu atuh maningan sare isuk tunduh gerage kiai isuk tunduh kajian kukubat terganggu ya kesehatan pada geus ka rumah sakit mah nyawa sorangan ih kula mah nganasehatan wae ka kiai waduh teh setan bolon setan imah nganasehatan bage daripada isuk tunduh aju ka dituna kan terganggu kesehatan kan eta moal bisa ibadah. Geus ulah sok hanteman segala tahajud segala zikir le tuh sakawasana bae ya Allah ge nitah ka urang teh lain kudu kikieuan je Allah teh nitah sakamampuan urang ulah sok dipaksa-paksakeun kitu urang haja tergiur tah ku rayuan setan bener oge nya tuh aduh naonan kikieuan atuh yo teu mendingan hees bae ke subuh hudang
ulah loba teuing tahajud mah ulah loba teuing geus cukup 2 rakaat geus cukup teu kudu zikir-zikir teu kudu geus bersaneat ge ka sorga ieu wah mantep jasa geus asal kagoda urang ku setan ngaringkuk deui tapi lamun cak urang tolol sia goblok sia nu goblok sia setan teh sia lu goblok ngagoda aing ya tuh kiai teh tolol kulo ninggalkeun tempat sare sia beureun nu goblok tungtungna mah kiai jeung kiai ngomong setruk stres cenah cak pamajikan kok kiai jadi kiai ya salah kiai jadi kiai wah ya kudu bakal grogol ieu ya teu kudu diomongkeun seakan-akan seperti kitu paksa ku urang mata nundutan urang carekan mata goblok sia mata teu bisa dibawa ibadah awas sia ku aing dibebaskeun ka cai sia ku aing bila perlu kopi ya cak mata boleh oge sih aja ngarokok tapi ibadah teh lamun teu dikitu-kitu moal bisa kumanehanana jadi wali kumanehna jadi solih menang merangan nafsu ulah di deuleunya na bisa jadi wali na bisa hiber ulah di deuleu jadi solihina perang jeung nafsu ulah tah coba ge kabehan ieu kos karar itu lamun teu kos kitu coba bisa moal bisa kabeh ge nya ngalentuk bae kieu bae aduh ampun eta keur perang eta nya keur perang sabenerna awas ya kopian tah eta sapali 2 kali encan manggih lazat kabelah dieuna lantaran dipaksa encan ngeunaheun encan ngeunaheun teh sabulan 2 bulan masih kene biasa bae teu ngarareunaheun encan dibere ku Allah datang ka mana perjuanganana datang ka mana nyana perjuanganana ketika tek setahun 2 tahun lantaran terus bae konsisten nyana penting hudang wirid penting hudang tahajud wirid ida mau tahu guys pokokna mah aya nu ngebel ge nu ngebel aya SMS geus pokokna mah aya lain ti parawan moal aing masih nyempilkeun kana bae teh moh tolol angel teh mah jadi wali teh mah ya penting guys pepegatan nya asal penting mah geus sape segala teu aing mah geus ka Allah paksa awak di ka Allahkeun paksa di ka Allahkeun Allah kan selalu mere innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim moal ngarobah kecuali nya anu ngarobah mantap cek Abdul Qadir man ghayyara ghayyiru saja loba nu ngarobah dirobah ku Allah kurang dirobah pikiran urang di kunaon-kunaon sia awak kunaon resep ka motor goblok tolol sia kunaon resep ka mobil ka Allah atuh boloon sia tolol sia kunaon atuh ieu resep ka janda herang goblok tolol eta teh urang teh atuh dicarekan digoblok-goblok urang deuleu atuh batur geus datang ka mana ibadah teh geus ngeunaheun batur mah geus ku Kangjeng Nabi geus dijelaskeun ketika salat nikmat jasa kagusa ketiga zikir ngeunah jasa Aisyah dek iraha tuh qurratu aini fi salat ieu salat teh teu ngeunaheun gangguanana dunia Aisyah kunaon cinta dunia goblok sia awak teu penting teh urang nyarekan awak sorangan sabulan 2 bulan satahun nah kulantaran urang teh diperhatikeun ku Gusti Allah beneran urang berjuangna urang teh perang mujahadah dibere ke ku Allah saeutik ner ai kok ngeunang aing makhluk diciptakeun anyar Allah teh khaliq nu maha qadim cicing di mana bae Allah nyahoeun bari nyahona qadim aing mah anyar leumpang ka mana bae Allah nyaho peuting beurang Allah nyaho aing hees aing diuk Allah nyaho dih izin amat aing lamun teu ibadah ka Allah mun Allah neuleukeun aing keur di TV oh izin amat Allah neuleukeun aing keur dinaik lebe izin amat Allah neuleukeun aing keur ngobrol teu karuan be izin amat sedangkeun Allah mah teu eureun-eureun kapan terus bae neuleukeunana nu maha qadim mah
sia awak lamun didelekeun ku Allah per detik keur lain keur ka Allah meureun sia teh ji kana neraka sia awak dibere ngeunahna ilmu Allah kakarak dibere ilmu saeutik baku Gusti rasa bahwa Allah nyahoeun geus nikmat jasa bakal ngeunah hese nyaritakeunana lantaran didelekeun ku nu maha kawasa didelekeun ku nu maha jembar didelekeun maha gopur maha rohman maha rohim maha goni maha sagala-gala ieu dunia teh ciptaan manehanana ciptaan anjeunna urang keur diperhatikeun lah aing mah makhluk nu dhaif nu hina nu leutik nu pendek umur nu sakedeung aja diperhatikeun ku Gusti Allah rasa nyahona Allah teh terus-terusan bakal nikmat jasa aduh ngeunaheun amat kuari mah kelantaran geus asa dikajahokeun ku Allah salat lagi beda nu kamari mah usolli sunnatat tahajjudi rakaataini Allah sejagalah salat tahajud bar benang saya kowe lantaran jauh kanjeng Allah make syariat per bulan datang ke Allah teh asa nganyahokeun ka urang nangtung aing dikanyahokeun diuk aing dikanyahokeun di atuh salat aing teh pandang ti Allah teh geus nganyahokeun ka aing atuh geus malaekos kitu Allahu akbar masyaallah ngeunaheun Allah sami Allah ngeunaheun ketika deuk geussan teh ta urang geus beres salat tahajud haju ngedeng dina anggal ke ji Allah nyahoeun aing ngedeng isin amat aing didelekeun ku Allah dikanyahokeun hudang deui kajen aing mah kajen teuing nundutan bari diuk lah daripada aing ngedeng isin jasa cak Gusti Allah sia hees eta dia anggal ngeuneunahan isuk pageto di jero kuburan mah anggal deuk nanaonan sia kudu sare di anggal nu bagus bayangkeun hirup sia bayangkeun ke sia di jero kuburan kuari make kasur anu bagus nanahonan atuh sia bayangkeun hirup sia bada maot sia di jero kuburan boro-boro kasur puguh samak ge eueuh bayangkeun ku sia kahirupan anu qaditu selanjutna dan selanjutna lamun sia kuari ngeuneunahan di dituna moal ngeunah mun kuarina sia teu ngeuneunahan di dituna bakal ngeunah lantaran kahirupan di akhirat mah kumaha kuarina lamun kuarina urang teh loba sieun di ditu bakal aman lamun kuarina loba aman di ditu bakal sieun sok sia awak aman henteu kuari sia lamun kuari ngarasa aman di ditu bakal sieun mun kuari loba sieun di ditu bakal aman aduh geus moal bisa hees urang nikmat tapi ngeunaheun masyaallah nya kulantaran dibere saeutik dimangpaatkeun terus ka Gusti Allah oh beneran berarti sia tambah deui kuari asa didelekeun tadi asa dikanyahokeun kuari ngojai di ilmu Allah bentah asa aya ilmu Allah peureum asa aya ilmu Allah percis kos urang di laut mun urang ngojai haju kelem di laut teh bentah gigir katuhu kaleus sekelilingna cai kabeh ieu ge sarua urang seakan-akan ngojai dina ilmu Allah kaluhur kahandap ilmu Allah bae jadi dikanyahokeun ku Allah ditambah deui ku ningalina Allah dikanyahokeun deui ditambah deui ku arina ayeuna ku basir Allah ilmu Allah dan lain-lain ku kadengean ngadengena Allah geus asa jeung Allah bae ieu teh aslina Kangjeng Nabi nu kos kitu teh Kangjeng Nabi nu mantak Kangjeng Nabi bae mufrad alam seakan-akan ngan hiji dirina teh nyatu jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi teh nu kos kitu mah nu mantak ieu tah bahasana khafadta anjeun ngahandapkeun Muhammad kula makomin kana seluruh makom eueuh makom nu bisa ngaluhuran ka anjeun saha bae ge boro-boro nu ngaran manusia cacak-cacak malaikat rajana malaikat ge Jibril teh geus tinggalin ku anjeun khafadta ya Muhammad bil idopati disuman ledehkeun ka anjeun mah numahi anjeun teh lantaran nu dita karena anjeun mah diceluk digerokeun biropi kalawan luhur langsung ku Gusti Allah jadi ente mah Muhammad mislal mufradil alam percis mufrad alam jadi ngahiji jeung Gusti Allah urang mun bahasa ngahiji jeung nu bodoh teu meunang kulantaran ieu mah keur nyaritakeun ilmu kawalian ngahiji teh pan hese ngahiji mah ngahiji rasa adapun urangna jeung Gusti Allah moal bisa lantaran urang mah makhluk Allah mah khaliq urang mah anyar Allah mah qadim manya makhluk jeung khaliq bisa ngahiji
tapi kulantaran pikiran terlalu cinta terhadap Sarwiti sehingga seakan-akan menyatu dengan Sarwiti. Kabeh kadaleuna Sarwiti bae. Aya naon bae Sarwiti, aya naon bae Sarwiti. Teu dahar teu nginum inget bae ka Sarwiti, teu make calana ngagayot inget ka Sarwiti. Nyana Sarwiti bae eta ngaranna mabok Sarwiti. Disebut Majnun Sarwiti, disebut Majnun Laila, kuari Majnun Allah, khariqun lil adat. Geus cenah seuri sorangan bae. Seuri bae sorangan senyum bae sorangan. Besing ke urang manggih nu seuri sorangan, senyum sorangan. Gagerogol lain deui perasaannya naeukeur jeung Gusti Allah mufrad alam. Nah iyalah urang mun tayang eueuh deui iwaltika mufrad alam yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah kasasaha ka Allah bae asal boga keyakinan diatur keyakinan urang teh. Urang kuari kakara keyakinan ka syariat, urang makom syariat. Namun orang geus pindah makomna di makom toriko geus melalui yakin toriko. Orang geus datang ke hakikat, engke ge keyakinan orang keyakinan hakikat. Moal bisa keyakinan hakikat dihijikeun jeung keyakinan syariat moal bisa. Jadi berarti beda makom. Nu mantak antepkeun bae. Moal ngahiji moal nyana di makom itu apeng-apengan. Namanya ketika ayah khariqun lil adat seseorang ulah dituturkeun lamun bertentangan jeung syariat sebab urang mah makom syariat. Mantak eta aya jelema anu heranan ka Habib Lutfi Kiai Saroni heranan ka Habib Lutfi heran cak gana ieu Habib Lutfi tilok salat Habib Lutfi mah sakapeung waktu kadeuleut tilok salat mantak nyana namu magrib gadinya terus bae di jero hatena kok Habib ini enggak salat magrib juga enggak salat. Dicoba ku Habib Lutfi, Kiai coba tolong tuh ambilkan asbak saya di kamar. Cokot ku Kiai Syaroni di jero kamar. Habib Lutfi keur salat. Allahu akbar. Ai tadi nu di luar saha? Ai itu di jero saha? Teu kahartieun ku Kiai Syaroni teh. Tadi teh Habib Lutfi keur salat. Allahu akbar. Nya nyokot asbak ge sieun jurig da asli. Jurig da asli tah. Eta kan hese eta kos kitu. Kaluar deui mau asbak Habib Lutfi keur ngaroko bae. Tuturkeun ku sia ngaroko Habib Lutfi. Sia ujana mau salat-salat Habib Lutfi ka sorga teh sia bangke ka neraka jahanam sia je baku mah ulah dituturkeun wayah urang wayaku salat mah salat bae moal datang kos Habib Ahmad Jakarta teh. Habib Ahmad Jakarta pan Kangjeng Nabi Qadir teh bisa didadak, bisa dipanggil bisa didadak jelema mah. Ya Nabi Allah Qadir alaihi salam ta'al hina wahai Kangjeng Nabi Qadir kadir sakedeung aya perlu haju bae tangkal buah nu dihareupeun nya wor kos aya angin gitu tabret datang Kangjeng Nabi Qadir teh biasa sasalaman bebeja dan ya sudah cukup kaluhur deui ente ge coba ge kitu kan coba ge ente deui mah wahai Qadir saya ada perlu wor tangkal buah ente ge kitu bakalna jorok kunti anak do datang. Jadi lah udah cerita makom kos lalagaan wali teh kos lalagaan kos lalagaan tapi nyata. Nah nu mantak hese lamun nuturkeun zahirna bae loba nu katolojok jeung wali mah lantaran kadang-kadang nu dituturkeun daharna bae kadang-kadang ngarokona bae horengan eta nu zahir nu eta anu hiji deuna di mana moal kaharti ku eta atuh kos kitu amat emang kos gitulah kehidupan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Urang kuari bisa ziarah ka Maulana Hasanuddin henteu amprok bae jeung Maulana Hasanuddin ketika amprok jeung Maulana Hasanuddin wallahu alam boro-boro dibere Maulana Hasanuddin kakarak dibere Gus Dur bae urang teu kaharti dibere Gus Dur bae geus teu kaharti lalagaan luar biasa pan Gus Dur mah sering lalagaan jasa eta pan inget dina anekdotna Presiden Bill Clinton teh ka Indonesia mau anjing penetapan lamun kurang di naon kitu ngaranna diperhatikan hayang serina aya tapi kagetna aya eta nu di kapal teh kan loba lah nu di kapal naik kapal Bill Clinton naik kapal Presiden Prancis naik kapal Gus Dur naik kapal pan seserian ge lamun diperhatikan ku urang begitu dikeluarkeun lengan Bill Clinton oh ini Amerika cek Gus Dur kok ketahuan Amerika ini patung Liberty kan kepegang amasan oh iya betul
Cek Presiden Prancis, ini Prancis. Emang kenapa? Ini Tugu ada kekedat. Oh benar cek Gus Dur. Tinggal Gus Dur mikiran baik. Oh ini Tanah Abang ceknya. Cek Bill Clinton, kok tahu ini Tanah Abang Gus? Jam saya hilang. Sial dah Gus Dur. Lalagaan dia lamun diperhatikan ke orang maknanya jero jasa. Ketika Gus Dur carita jeung Bill Clinton carita jeung Presiden Castro dan lain sebagainya pimaknaeunana mengarah kana kewalian kabeh. Ketika kabeh di dieu teh nyaritakeun soal kitu jilbab Gus Dur menentang. Ketika pornografi Gus Dur menentang. Kakarak dibere Gus Dur bae urang geus teu kaharti padahal mah ku caranyana lah. Lain zahir lain batin teu kaharti. Urang ge lamun amprok jeung Raden Patah pasti bae. Loba nu teu kaharti urang amprok jeung Maulana Sareng jeung Syarif Hidayatullah pasti ketika berhadapan teh loba nu teu kahartina kakarak segede Gus Dur ge teu kaharti. Tobat Tuan Syekh Abdul Qadir mah. Kuari Habib Lutfi ge teu kaharti. Isuk-isuk di Pekalongan, sore aya di Jakarta, isuk pagi teh peutingna deui aya di Karawang, aya di Purwakarta, aya di ditu deui di Bali, naik deui aya di Medan, aya di eta kok kuat amat sih nyana. Walaupun naik kendaraan, naik kapal, naik mobil, nu nunturkeunana geus seseleh. Konyana kuat amat sih diberi kekuatan pada atupan lain nu eta awak manusia nu biasa masa kumaha sih kekuatan anak tetep aya naonan di jana tuh eta kan hese. Nah ieu urang berhadapan jeung wali-wali mah kos kitu tuturkeun Habib Lutfi ngarokok teu eureun ngarokokna teu eureun di dieu ge aya nu teu eureun ngan aya Habib Lutfi meuli aya mah teu. Aduh, Masya Allah, oh kan, itu besek harti emang kumaha gitu, ulah nele teka harti, nuka harti na baik, nuka harti da baik, sebab diperhatikan ke orang ahli Allah lo baru teka harti, barengan ge coba ahli Allah lo baru teka harti, ketika nu teka harti, sing hade ulah suuzon ke ahli Allah mah, sebab naon nyana keur aya nu disumputkeun di jero hatena ma'rifatullah wa rasul. Marifat ke Allah nanu disumputkan sebab labunnya ada selalu kos kitu bae watu ujianna dilaletakan ku jelema. Jadi ketika aya nu teu percaya lain kiai tama lain wali nya nama bungaheun. Urang mah pan tama lain kiai tolol sia deuk sagede kumaha kiaina. Goblok pan lain kiai teu kadeuleuh ku sia. Masyaallah ieu aing kiai ieu tolol. Urang mah ngaku jadi kiai teh. Wali bah ketika di lain-lain ki alhamdulillah teu kanyahoan berarti di lain wali alhamdulillah aing teu kanyahoan. Tah ketika teu kanyahoan pangkat teh nuhun aya urang mah diorbitkeun kalau Anda mau ketemu dengan saya nih kartu saya. Waduh Habib Rozak Al-Habsyi ahli ruhani bolon ahli ruhani udah jadi tanah orang eta dek datang ke mana jadi teken ruhani itu menang di gitu-gitu ruhani mah jangke ke kajahoan luhur jeung handap mah ieu mah kartu nama make ahli ruhani segala berarti meureun tadina nyana edan guari cager ieu salah lain kitu hayuh bae jeung ahli ruhani mah engke ge kabawa urang ku ahli ruhani mah urang tadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tadina teu sieun ka Allah jadi sieun tadina kurang cinta ka Allah jadi cinta eta dibawa ku ruhani seorang guru. Ya orang nuturkeun ka guruna moal bisa lantaran naon lantaran aya kahirupan di dunia luar anu urang mah neuleuh daharna nginumna sarena leuleumpanganana di luar eta nya per detik zikir ka Gusti Allah nu make aturan eta nu hesena jadi urang mah neuleuh teh zahirna bae nah engke bae karasa dibawa ku kahirupan wali nu tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tatadina teu sieun jadi sieun tatadina teu cinta jadi cinta nu tatadina henteu resep ibadah jadi resep eta teh kabawa ku dunia kawalian seseorang geus bae eta rasakeun ku urang lantaran urang mah ngudag pagaweanna mah hese. Nah ieu lah disebut mufrad alam jang pamuntayangan ka Gusti Allah nu sakumaha kamari urang nganyahokeun heula sifatna nganyahokeun heula asmana kanyahoan sifat jeung asma bakal timbul afalna di mana geus kanyahoan asma sifat jeung afal bakal timbul zat lantaran moal kaluar sifat tina zat hese diomongkeunana ngan pasti kaharti nu mantak disebutna ge ilmu rasa kadeuleu
rasa kadenge, rasa didele, rasa didenge, rasa dikajahokeun. Lamun geus timbul dibere rasa kos kitu, geus moal salempang tah geus hirup kumaha geus nikmat nu aya. Ibadah teh ngeunaheun biasa. Mun ngadenge nu maca Quran lain nu dihartikeun makhrajna, nu kadenge makhrajna suara lain. Tetapi dibalik eta aya kaindahan nu hese dicaritakeunana nu ngeunaheunana sabulu-bulu. Eta mah geus hese caritaanana. Nah, disingkapkeun lah mun geus datang ka dinya ku Gusti Allah saeutik. Ketika neuleuh jelema kadang disingkapkeun trek ketika neuleuh masjid disingkapkeun trek henteu selalu ngan kadang-kadang ku Allah disingkapkeun inkisab ngaranna. Iyalah hasil mujahadah mun tayang ka Gusti Allah diberelah ku Allah. Kok dibere kos kitu seh? Lamun Kangjeng Rasul dibere kekuatan mukjizat, lamun wali dibere kekuatan karomah. Naon? Supaya mantep keyakinanna ka Gusti Allah. Mun ulama dibere maunah supaya naon? Istiqomah ibadah ka Gusti Allah. Geus jada boga rasa ngeunah, lamun geus boga rasa ngeunah per detik setiap saat selalu inget ka Gusti Allah lantaran ngeunaheun. Geus we dunia teh sesemperan hanya variasi-variasi nu teu berarti bagi diri da. Hiji we Allah. Etalah nomor kahiji geus pangkat Kangjeng Nabi nu mantak dijuluki mufrad alam lantaran seluruh makom dinisbatkeun ka Kangjeng Nabi handap kabeh ge sebab Kangjeng Nabi mah diceluk ku Gusti Allah Rabb. Kangjeng Nabi na Rabb anu manggilna Maha Rabb. Masya Allah nu mantak moal aya tanding Kangjeng Nabi. Urang ngadeukeutan Kangjeng Nabi bakal deket jeung Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintakeun ka kaula, Allah bakal cinta ka maneh. Ai hayang cinta ka Allah maca shalawat tilok bolon. Da kumaha cintaeunana Allah? Kunaon sia haju ka aing maca ka Allah tuh Rasul aing pan sia nyaho salat ti Rasul aing. Pan sia nyaho haji ti Rasul aing atuh ka Rasul aing bae sia mun tayang maksudna wasilahan. Lobakeun maca shalawat. Qul bejakeun in kuntum tuhibbunallah mun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuturkeun kaula engke ge bakal dipake ka cinta. Cintakeun ka Kangjeng Nabi, lobakeun maca shalawat, Allah bakal cinta. Saha nu iman ka Allah, iman ka kaula sebagai Rasul Allah. Indah agama, tina agama jahil ka agama anu lurus. Shiratal mustaqim, Islam. Inna dina indallahi Islam. Bakal diberes surga. Caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga. Saha jelema anu teu nurut henteu iman ka Allah, di akhirat bakal dibere kanyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka. Tetep bae lah Muhammad macem-macem. Segala surga lah, segala neraka lah. Hirup mangan di dunia doang. Sebab dongeng nu paeh udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta segala surga segala neraka mana beritana tiba heula ge mun nya ge aya surga aya neraka saurang bae atuh anu udang jauh mad ngomong teh sok macem-macem segala surga segala neraka padahal nya geus nyaho dina Injil geus nyaho dina Taurat Yahudi bahwa memang ayah surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga keyakinan nu aya di jero dadanya ge dianggap eueuh bae. Kos kitulah jelema anu berbangga diri, jelema anu ego kos kitu tetep teiman. Ku teiman anu mantak ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geges muringkak bulu. Tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nusok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makharijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh. Tapi nu sok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji Johar Makdon muringkak bulu
iya mah teu muringkak bulu Pak, muringkak ge bulu handap, muringkak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana ka poharaanana ieu neretet bae aya taukid mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin woi ieu taukid ieu ngabuaris aya opat ku pohara-pohara teh berarti tahap keingkaranana si Bohotob luar biasa sehingga ieu taukid teh Gusti Allah teu kira-kira tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jaheu nya aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa mah nu mantak kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia sia ke ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok hah mengarah ka bapak omongan ku bapak di pondok siapa mana deh sia di dieu bae ngomong pan aing ditahan pondok ka sia sok ajung-ajungkelkeun aing ka neraka sia pan aing ditahan ka sia mondok gaca kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payutalu jelema nu masantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh kan kurang kumaha kiai nyampaikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh jaya ge anu mansalaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu fayuqtalu percis kos jelema anu perang terburu di medan naga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolotna mang maco si ulah sabarangan ngeunana ngomong neraka ieu mah urusanana sia mah sia bae abah kiri emang nitah kakula mah ya sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cak abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren kan salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni ayo nu pasantren mah murni kanyahoan kamurdian eta kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah pasantren mah eueuh unsur dunia ai sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kaditura deuk SMP kaditura deuk naon hayang ijazah kaditura SMA kuliah kaditura deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lamun di pabrik kablah dituna PNS urusanna pitayeun doang beres tapi coba masantren ceng sia masantren heuh naon sia nu diarah ijazah kiaina gitu gablegon omain bere ijazah di mana tuh aya sia deuk harapan naon Allah we wali mah budak ieu ya Allah doang harapan dunia aya sia ceng engke lamun geus balik masantren bakal kumaha ji kudu mikiran aing lain kitu jaing mah bangun rumek neuleus ya ngabiayaan henteu naon henteu ngapusingan ka aing sia bae urusan itu santri mah pinter pan ngomong lain panu sakola mah atuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausakan geus boga modal lu pas kitu mah kecil ayeuna kula mah eueuh urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan dan geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu osok mikiran aing kitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah hayu kos kitu mungkin negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan ai sia bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh baik-baik ieu mah keur carita
ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun mantap nya mah kawin lagi tilok hese santri mah tilok hese tilok pulah pilih pokoknya asal sugih beunghar geus beres bae sakit salah tante saya ngomong aya keur carita ye keur carita ilmu santri ieu mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid geus berarti mukhatabna sangat inkar keinkaranana mukhatab munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ye ka batur teh ngomong dina Johar Maknun geus teh kudu dicaritakeun ka mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae ko Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutaradid teh antara percaya jeung henteu kana nangtung Ki Zaid bagus di taukidan istihsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sa'nya Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus pake sa'nyana eta bagus mun masih kana ingkar oh maknya Ki Zaid geus bisa nangtung paling geri kabari di rumah sakit impus ih sabar poe sia di ditu asal geus aya 2 minggu mah kuai mah geus bisa leumpamang inna Zaidan la qaim teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaim sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deui inna Zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deui iya Zaidan la qaimun wah poharaja sapan teman kos cintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar Sarwiti na ngomong ah masa sih tendengan taukid sesungguhnya aku cinta padamu make sesungguhnya wah yang bener sih kos itu aya kene nyeula teh semunang tangan berarti ingkar kan Sarwiti dengarkan baik-baik pencerongkan matamu waduh maka pencerongkan segala sesungguhnya aku ini benar-benar maka benar-benar cinta padamu di hatiku ada bibirmu bu poharaja sabaneta eta ngaranna mukhatab munkir tuh ieu ge sarua lantaran kaum Quraisy inkar tahap keingkaranna poharaja sa woi taukidna pohara moal sambarangan Al-Quran mah lamun mukhatabna henteu munkir moal kudu ditaukidan tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederet adalah pohara jasa inkarna lain sakadar inkar tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi mengarahkan penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna ya Allah ya Rabbi senyaknya ma kiamat ma ganjaran ma siksaan ma penganiayaan di akhirat lah yakin bakal datang jasa tuh make taukid pohara jasa Masya Allah lamun bahasa laat eta sok digunakeun kada janji ai janji mah berarti karena kesenangan sorga tapi nu dimaksud di dieu lain janji nu dimaksud nama wa'id ieu adalah ancaman sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir tapi make bahasana pakai bahasa wa'du digeclekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin ieu geus pohara jasa rahasia ieu Al-Quran hese Al-Quran mah diterjemahkeun sepintas malamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana mata komo bab hukum mah aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit modal ieu geus ngahartikeun lagi sanyanyana masih kiamat lah bakal datang yakin bakal datang
temang-mang deh bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy dibejakeun ku Kangjeng Nabi wahai kufar Quraisy maneh ku kaula di dakwahan tetep bae inkar dengekun kecil sia cak Kangjeng Nabi innama sayanjana kiamat geus aya di hareupeun bakal datang siksa geus aya di hareupeun bakal datang wa ma antum bimujizin teu aya anjeun kabeh bakal potol bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa bahasa lagi make taukid lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran bahwa kaulah sebagai utusan Allah awas kiamat sakedeung deui bakal datang siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat selamat anu pot tina siksaan Allah bakal kena siksaan kabeh siksaun siamah cak Allah terus gitu cak Kanjeng Nabi Masya Allah naman takul ya qaum ya'malu ala makanatikum inni amil kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah ya kaum hei kaum kaulah para kafirin lamun geus tengah daya jeung tengah jeding ceuli aranjeun kabeh gas ayeuna mah i'malu so magawe maneh sakadaek maneh kamu ala makanatikum sakawasa anjeun sok silakan eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh aya geus tengah denge jeung tengah jeding mah sok sakadaek maneh pagawean teh pagawe ku anjeun teh sakawasa maneh ini ambil kaula ge dek migawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakafiran jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula ge tetep bae dek tegar teguh iman ka Gusti Allah bari sabar kami mah masing-masing kesurangan nasehatan ka anak sakali dibere nasihat tetep bae teu narima 2 kali teu narima 3 kali teu narima ngomong mah sia aya geus teu denge ka omongan aing mah sabolos sia geus hayo cakayang sia kadang ku jadi sia anak-anak kekos gitu eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sakali masih kene 2 kali masih kene 3 kali sia bisa maja utama gas ku ari mah sabolos sia sakadek sia gas los kumaha sia bae eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu eta teh sing hada aya ancaman berarti ayo beres sakadek sia awas di akhirat awe di tahir awas ya koy balik awas ya golok geus diasa bae jangan naon dah mencet kebo itu kos kitu lalagan ngaran geus teu disarangkaan golok ayo sia nek naon deui ayo geura balik sia geura balik awas ya koy bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura bener sahampura tah lamun hampura kakara tuh ancaman ngaranna awas ya sekali geus 2 kali geus 3 kali sia ayo teruskan terus urang ka budak kos kitu sia main panggal bae eureun sakali ku aing ditageureun 2 kali ditageureun sia mah tengah jadi terusan ayo geura main panggal ayo teruskan terus lompat kage budaknya lompat weh cenah abah kos kitu amat sih lompat budak titah terus badak mah terus eta terusna bahasana kos kitu sih henteu kieu aya teruskeun coba ge abah neulekeun atuh nya terus atuh lain ayo geura terus ayo coba terus kos kitu amat abah eta ieu sarua jadi berarti ieu teh ya ngaranna amr ieu malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh li tahdid mubalaghah tahdid berarti kan iya ngagicek tina aslina majaz pohara Al-Quran jungkun terus cak Kangjeng Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana ayo terus anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum awas
fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi, hayo geura teruskeun maneh dina tetep kakapiran, tetep maneh penganiayaan, ayo terus engke ge bakal nyaho man takunu lahu aqibatud dar, saha jelema anu bakal kakenaan ku akibat nu bagus jaga di akhirat. Dar tuh, dar teh desa, desa akhirat. Dar teh desa, desa kuburan. Dar teh desa, desa dunia. Geus bahasana dar desa dunia. Dar assalamualaikum daraqaum mu'minin, desa kubur. Ieu ge akibatud dar, desa akhirat. Bahasana make desa. Sebab urang kukumpulan, gua hari kumpul di kuburan, kumpul di akhirat ge bakal kumpul. Sedengkeun al arwah junudun mujannadah, kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu ye engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun ge we kumaha eta gua nyare dongeng keur di dunia baheula. Urang keur ieu kukumpulan nyaho di itu sok ngaji. Oh saya ngajina di mana? Aing ngadana pun takal amon dengan teh di alam itu teh dongeng. Kunaon tuh sia di dinya bae ngunaon bari ngopi jeung teh dongeng tata di jero kubur. Engke di akhirat ge darwe kos kieu bae kos kieu anu henteu kumpul moal bisa nyana kukumpulan sebab kuarina ge henteu geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang ngaduk kotok di ditu ge ngaduk kotok di babawa ku nyana pale kitu kudu bener di ditu ge kitu jeung tukang gaple deui. Wow, balak genep ditarang gula ladeng. Walah, bakal ngahiji tukang gapleh jeung tukang gapleh deui, tukang ngaduk kotok jeung tukang ngaduk kotok deui, tukang mabok jeung tukang mabok deui. Ngahiji urang ye tukang ngaji jeung sok ngaji deui, ngahariji bae masyaallah indah jasa. Minaheun ke. Ngahiji sia ka mana? Deuk ngahiji ka ditu jeung kiai. Emang sia sok ngaji? Oh, sok kiai wahun. Nyaho. Pugu sia ge nyawa aing nyawa henteu. Pugu sia gaji ge sabar taun? 3 tahun. Waun ki aing mah wau jeung tukang uduk. Atuh sia ge ngahijina jeung tukang uduk ge di ditu na. Ngahiji ge di akhirat da ge. Pipilipidan ge di akhirat. Ai sora mah jakadenge cenah kiai. Ai jeung kiai na waun henteu. Atuh ge di akhirat ta. Atuh maknya manggihan wau oh jeung tukang sate, Lu di luar teh sial aman, memang siapa sial. Waduh, sudah dipuatin ke masjid satu muat. Alasan kopi itu mah beda, itu salah. Ini mah alasan babari ngopi lain deh. Kumaha alasan anak, bocor lamun ka majelis kafe mah tuh mal muat, mantak ulama di luar. Sia nu mantak di luar kunaon? Teu muat majelis bener. Tapi kan aya lain kitu. Sia nu mantak di luar kunaon? Kalau ngomong. Mengaji ge asal kadeuleum bae bulanan pipilipidan atuh di akhirat teh ge pipilipidan atuh percis engke di akhirat kos di dunia bae kos kieu kahirupan mata disebut ge dar rahasiana aya dar teh kos kitu pasaufa ta'lamun cek Kangjeng Nabi ente maneh geus tetep kakupuranana kaula tetep Islam iman sabar engke ge bakal nyaho saha kerja di sipam anu ke dibere akibat terpuji di akhirat anu iman jeung nu kupur bakal kayahoan nu bener nahnu itu kaula apa maneh ke bakal kayahoan kos kumaha si kayahoanana innahu la yuflihu zalimun bakal kanyahoan ke akibat terpuji di akhirat jeung henteu terpuji teh innahu sanyana kalakuan la yuflihu zalimun moal bahagia jelema nu zalim teh artina kalalapir moal bahagia berarti moal ka surga jelema kafir moal ka surga deulekeun di akhirat kuari antepkeun keuna saengangna sadaekna sakahayangna jaga di akhirat ngajungkel ka neraka jahanam
mual bahagia kan mantap urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi 14 abad beda nage tetapi nyai-nyayan di hati urang timimiti lahir lingkungan keluarga urang geus iman ka Allah jeung ka Rasulullah gede saeutik dibawa ka muludan dibawa ke rajaban terdidik budak di muludan oh pangeran urang teh Allah oh Rasul urang teh Muhammad can ngaji can naon budak ngadenge di muludan bae geus pohara jasa kan mata teruskan sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah hehe Muhammadiyah ngabidah-bidah geus badeh mamaneh bae atuh cekelan sia nu teu bidah sia aing mah endek bae naon sebabna aing ngadidik ka anak henteu nyaho-nyaho atuh nya di muludan minimal menang berkat atunya gitu bae sih hese-hese cak Muhammadiyah berkatna mah oh masalah sih dikirim ka dia Muhammadiyah ondo ieu mah ya tuh nya budak leutik kiringkeun ka muludan ngan ulah kena gandeng kena nyahoeun kan kieu budak leutik teh ngan nu pidatona nu bener ulah haju nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun nyanyi nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun rock and roll nyaritakeun nyanyi cak budak teko sekalinya puyang aing mah neuleuh kiai nyana nu nyarita nyana anu nyanyi nyana nu bloon tak kiai budak leutik ge ngebloon-bloon sia teh si mana muludan aya kiai aya sa kiai na kiai bloon kiai bloon ku budak di bloon-bloon barang kadaengeun mah deui ku kiai nu sok caramah malah taji pudoli besi di bloon-bloon deui ku budak aduh masya Allah ulah sampai ke di blon-blon ya karim mual bahagia jelema anu kafir urang mah alhamdulillahirabbil gede saeutik terus nyana milu ngaji tuturutan sanajan teu dianterkeun ku kolotna embungeun kolotna nganterkeun lantaran besi mere uang bensin uang minyak embung aing teu ngaji mah dicarekan ku ngaji sia padahal dianterkeun teu geus kajeun geus urang mah ikhlas bae geus sabodo teh terus gede saeutik nyaho kebelah ditu nah hayang sorangan mah kula mah deuk mondok bae nya ulah saya mondok mah kunaon kaharep mah hese sia nu geus santri ku sekarang itu kunaon kitu mah lah sarusah emang emas sugih ulah ngomong kitu pan abah geuri sakola abah sia sakola sugih teu ih ulah ngakurkeun ka abah atuh ka santri ge ulah ngakurkeun kan susah atuh abah keur sakola naon abah mah keur kuliah ku ade sugih teu ulah ngomong kos kitu kuliah mah kuliah bae tapi susah abah sia mah jadi ku ari dagang naon teh abah dagang teu becus abah sia mah kuliah digawe ge atuh kos kitu malah mah hampir ditangkep abah sia mah tuh tapi ulah ngukur ka abah sia guys budak hayang masantren satu keuntungan masya Allah cemerlang masa depan sahanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren je malaikat ya saya ya tuh nyaho ke malaikat buku ya imah bakula imah kula dek kamana keur diringkus ya dek dikararakakeun lah iya abah ieu mah kunaon ieu maka diringkus bah mak kredit ya cek malaikat aya sisa kula anakna pan bisa teger ke pan kula mah santri di pasantreun ku abah nu anta kula bisa maca Quran ngahartikeun Quran ieu tenang sabab ya ngabiayaan mah jeung abah sadengkeun cak Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuk talu sahid di abah kula ieu kredit mah kredit bae tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa usul usulkan ke Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah cak ke Gusti Allah coba periksa eta budak bener tah henteu masantren periksa ku malaikat bener ayo coba eta deuk pertanggungjawabkeun kula deuk kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta deuk kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pasantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos kieu arti kula mah kajian gogo mage deuk bentang pertanggungjawaban ka Kangjeng Nabi
Begitu datang ka nyeuna mana emang Abbas ya ieu tah ieu geus kasorgakeun masyaallah sambarangan coba nu sakola mah abah ieu emak ieu kudu diringkus atuh kredit sia anak sia keur mah santren teh henteu sia digawe di mana PNS aju pugu di kieu jeung atut kula ja tanda tangan sarua geus ngahiji ka ditu ngagolotrok di neraka jahanam itu warteg santren mah ulah sambarangan jang soranganna salamet indung bapak salamet bahkan nu ngararaji ge eta saha eta eta tatangga ijeh Haji Udin ji ieu ka mana atuh ieu diringkus kieu ieu tetangga ke Gusti ieu ulah kudu dikanarakakeun ulah atuh panjenengan loba jasa maksiat teh heula lantaran cak Kangjeng Nabi saha jelema anu deket ka kiai na ahli zikir kiai nu ikhlas 40 ibah ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta teh kudu disapaatan tetep kudu ka surga bae eta pertanggungan jawab ba Kangjeng Nabi ayo mantak deket kiai mah tilok sarala teh mah ngandelkeun kiai bae masyaallah innahu la yuflihul zalimun sanyana kalakuan eta la yuflihu mal bahagia jelema nu zalim yane jelema kafir magas moal bisa disapaatan di akhiratna ai kitu mah jelema nu mukmin sanajan ke aya dosaan diperhitungkeun komo lamun menang syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi mah atuh aman geus ya Allah ya Rabbi aman jasa ieu nu mantak urang ngaharepkeun ge syafaatul uzma urang mah ieu balik ka akhirat teh ngandelkeun salat ja salat urang mah ngaco ngandelkeun puasa atuh pan urang mah asar ponteng suri sakumaha dagang ieu nu pake andelan di akhirat mah bisa moal ponteng suri masyaallah bahkan timeme puasa geus disiapkeun pada ka pohara jasa tuh pan endek jadi andalan puasa kos itu moal bisa nah salat teu bisa pake ande ikeur carita andalan bae kelanan puasa teu bisa urang mah zakat ge teu bisa jahayang kalem bae ta ieu iwati urang mah ngaharepkeun syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna ayat 70 jelema anu dibere SK ku Gusti Allah surga tanpa dihisab saurang-saurangna engke bakal nulungan saurangna 70 deui nu 70 na tidak 70 saurangna 70 kabelah dieuna para ulama-ulama dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah waka ka surga heulanan teangan heula murid eta kas kitu dadang mantep kiai mah pandeuri sabarwa ka surgana panderi murid heula ti heula ngan datang ka pelataranana doang tetep nungguan pamimpinnya nage sarua bae sebab teu nyaho jalan pan aya nu kieu jelema di dunia na teh ibadah mah ibadah salatna rajin puasana rajin zakatna rajin ngan malaweung teu konsentrasi nu mantak teu konsentrasi kurang wauh jeung Gusti Allah salat teh kurang konsentrasi jatuh wauh asa teu dileulkeun ku Allah urang lamun asa dideuleukeun ku Allah konsentrasi pasti sieun ka Gusti Allah lantaran teu kenal jeung Allah kurang konsentrasi tah ke di akhirat kapanggih jeung kiai ditulunganlah ku kiai asup ka pelataran sorga dariuk ribuan murid di dinya teh nyana nanya aya ira dibuka nungguan kiai cek jadi teh helanan darariuk baheula di dieu aya nunggu 100 tahun nungguan kiai can beres kiai can neangan murid-muridna heula neangan murid-muridna heula anu 100 tahun barang ge 100 tahun datanglah kiai ka dieu dibuka pan pintu surga brus kasalaloga kabeh eta mah jelema nu kurang konsentrasi teh pan nyana mah nundutan
batu asup ka surga jalan nundutan belum budak nungguan 100 tahun barang geus dibuka pabe arasupnya pas nundutan jak kurang konsentrasi teh di dunia nage kurang konsen geus satunya waktu batur arasup jana pas nundutan hudang-hudang lawang surga ditutupkeun deui kaget breng nya hudang aya naon eta ye cak malaikat geus arasup kabeh ieu ka mana babaturan geus arasup kabeh eta tadi nu jeger naon nutup deui teu bisa dibuka ai kula kumaha cak malaikat emang tadi teu milu kula nundutan tan batak nu sok ngajina nundutan ka bawah ka ditu wah terkenal jasa cak nu di tukang jahit mah teu nundutan ngan hes doang atuh komo hes nundutan bae teh asup komo hes kiai da di jero neangan kurang hiji ka mana ieu kurang hiji ieu pan geus dibuka sakitu tadi geus digiring-giring ku malaikat ieu kurang hiji nya ku kulintingan di luar aing ka mana jalan cenah jes kiai di jero neangan kurang hiji mun cara ka Mekah mapan kamar-kamar geus dibere tah nu tiluan nu duaan nu genepan pan geus ieu ukuran kamar duaan ieu ku sorangan saurang deui sia ka mana tadi baja bareng jeung kula aya ku ari kumana haho tetep tangan ku kiai di jero di luarnya aku kulintingan aya aing ka mana jalan sakian teh malaikat ditanya malaikat tu buka deui bisa buka-buka ada cek teh kudu aya perintah mantap kula jadi penjaga teh ya besi aya anu keluar asup sambarangan tetep mun teu diperintah teu bisa atuh kula geus boga ieu es ka asup surga da mah tinggal asup ka lawang teu bisa ieu nu mantak di dieu meureunana teu asup ge eta geus lain deui masalahna emang tadi kurang nundutan waduh kiai geus seleh neangan di surga ieu surga itu bebeja kakara ka malaikat Ridwan malaikat ya kurang hiji peserta cak malaikat Ridwan dah je atuh emang aya ieu di luar keur ku kelintingan bae nyana ngan geus perintah ka kula ge menta asup ngan kulantaran nyana kula cenah perintah atuh teu bisa je coba buka begitu buka aya keur nundutan deui bae ya Allah mataku guruna gitu heuy udang sia udang kakarek kira beunta aduh alhamdulillah jadi jelema nundutan mah ka surga ge ka bawah Masya Allah guys mulai ti minggu hareup ulah nundutan bila perlu hes kula pajar lalagan dongeng lain bebeneran eta ku situ aya dongeng dina kitab supi tahu seperti gitu ngentek nundutan mah kurang konsentrasi etalah boro-boro di dunia ndek kauntungan perekonomian nundutan mah cilaka kajen kumaha mal beres ku nundutan mah tuh ngaji ge bisa-bisa mubtada jadi nasab tadi lain ropan asab nundutan eta teh apa anu kiai dongeng rukun wudu gedep pas pelebah ngusap sirah saeutik buratana nundutan geus bae dibawa ka imah tanya ku pamajikanana ngaji naon kiai rukun wudu na sabaraha genep jaakur hiji-hijina hiji eta dua itu kagep ye kalimat cak jana teh eta ngumbah sirah nu leutik naon ngumbah sirah nu leutik ngumbah sirah sak pamajikanana di dinya boga sirah nu leutik ai kami ya tuh aing mah ti ditu lokos kitu juga kan tah teu mungkin teu mungkin atuh lokos kitu manya rukun wudu jangan lalaki doang pan bener lawe ge aya rukun wuduan lamun ngumbah sirah nu leutik di dinya nu boga ai kami oke ngajak kena teh emang ngajina di mana anda pentang lamun jakena aingan coba ngaji deh ka ditu eta gara-gara kos kitu pan rukun wudu jadi salah iyalah nundutan mah kos kitu nah innahu la yuflihu mudah-mudahan orang kabehan diberi kuat iman orang diberi tegar
Islam orang diberi sampurna sehingga orang ngalaksanakeun ibadah dengan mantap ka Gusti Allah, akhir hayat orang husnul khotimah, di akhirat orang aya dina ridho Allah, menang syafaatul uzmati Kangjeng Nabi urang, babarengan urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, uyut urang, anak urang, incu urang, keluarga urang, pemajikan urang, wabe tetangga urang arasuk ka sorga melalui syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wa sallim ala